diwujudkan kami ngabagiakeun pangarsa Bapak Kepala Sekolah dan sabi-sabi pokok mengalanggungan prosesi upacara adat sejak Dika Wita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tepuk tangan, saya tepuk tangan. Astagfirullahaladzim. Imanang natin pun tilo kali astagfirullahaladzim. Pulang kukos kaluhurakan umayungan kahanap anu ngamparan. Kaki kira kanu ngapi berang aja ngapeti berang aja peti nada agung nyapa geradamkeun berarti yang gerak papat bur payung gerak bukakeun bur payung gerak bukakeun bur payung gerak bukakeun. Rada cangking bisa edik radanya. Alhamdulillah wah dia saya ngagejerak di dia haturan ke bapak ibu guru menikah gelis menikah resep ibu. Alhamdulillahnya ditingali itu ibu ayah bapak ayah ya. Ibu istri bapak pamagat tak abdi ge pamagat pak. Nah, kan kata ayah pasangan tadi dunia teh ayah dua pasangan terus teh ayah luhur ayah hanap ayah kidul ayah kaler kada uat teh sorangan ka dieu teh da burung balong bodong gawe kada boga mamajikan ayah baca cici orang saurannya biasa kudu ditelepon sih teh telepon ayah HP-na kitu HP-na bisa dap iPhone rasa bisa dap teh ieu ya kosong dalam pangkok kilo 24. Halo sayang kamu di mana? Ini di sini di depan. Abang di sini mah banyak cowok ganteng-ganteng abang. Ya ampun kamu di mana? Sok ieu ka dieu ka hareup. Gak mau aku mau pengen pakai lagu musik.
teh kangen sama kamu. Oh kamu kangen sama aku. Sini aku pelukkan dulu. Berpelukan. Mata kula di tiungan aku kurudung mana teh minta katempo aing teh. Sakieu ngabagigang na minta katempo so sekali deui. Masuk atuh berpelukan. La ilaha illallah. So sekali deui berpelukan. Kudu beunang. Urang sampeurkeun heula urang sasalaman heula ka bapak kepala sekolah abu sia teh hayu ka ditu. Guru. Au, kau main mau anak. Alhamdulillah bapak damang. Alhamdulillah. Aduh, bapak menikah semnya. Geus aya nu ulah-ulah ka sumbalang pakapiguyon. Urang pakaulan cepruk na ya ka. Tepuk tangan Selena, tepuk tangan.